Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ari sifat as-sabi'atu anu katujuh, al-wajibatu anu wajib lahu pikeun Allah ta'ala bari malur Allah. Al-qudratu eta sifat kudrat. Wahia sareng ari itu kudrat sifatun eta sifat tu asiru anu napakan ieu kudrat fil mumkini dina barang anu mungkin, al wujuda kana ayana, awil adama atawa kana eueuhna. Patata'allaku maka ta'aluk cumantel itu kudrat bil ma'dumi kana barang anu eueuh. Patujidu maka ngayakeun itu kudrat hu kana itu ma'dum, kata likiha saperti ta'alukna itu kudrat bika ka anjeun qabla wujudika dina samemeh wujud atawa ayana anjeun. Wa tata'an laku jeung ta'aluk itu kudrat bil maujudi kana barang anu maujud anu aya. Patu dimu tuluy ngeuweuhkeun itu kudrat hu kana itu maujud, kataan lukiha saperti ta'alukna itu kudrat. Tos heula dugikeun ka eta tah, kataan lukiha biha qabla wujudika. Baca bareng. Ieu teh rek nerangkeun sifat mani. Anu mana sifat mani teh sadayana aya 7 sifat. Ari ngaran ma'ani teh nyaeta sifat anu bangsa wujudiyah, tegesna sifat anu aya buktina, sehingga umpama hiji jalma dibuka hijab ku Allah ta'ala maka bakal ningali kana eta sifat. Sakumaha nu geus terjadi ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kantos dibuka hijab ku Allah ta'ala sehingga anjeunna paham kana sifat kalamna Allah anu henteu ngawengku kana sora jeung huruf. Sabada kapaham kanyahoan anu dingaranan sifat ma'ani, maka maksudna kieu. Nomor katujuh sifat anu wajib dina hakna Allah teh nyaeta sifat kudrat. Hartina kudrat teh kawasa. Jadi maksudna wajib cek akal Allah ta'ala teh kawasa mampuh kana ngayakeun atawa ngeuweuhkeun perkara anu mungkin. Kali deui. Nomor katujuh sifat nu wajib dina hakna Allah teh nyaeta sifat kudrat. Hartina kudrat teh naon? Kawasa. Atuh maksudna wajib cek akal Allah ta'ala teh kawasa mampuh kana ngayakeun atawa ngeuweuhkeun perkara barang anu mungkin. Naon aya ngaran kudrat? Ngaran kudrat teh sifatun qadimatun qaimatun. Cuk dina tijan makitu bidatihi ta'ala.
sifat anu qadim anu teu aya mimitina tur anu tumetep di dat Allah Ta'ala sarta eta kudrot kaasupkeun kana bangsa wujudiun, bangsa wujud tegasna sifat anu aya buktina. Kumaha maksudna kudrot kaasup sifat bangsa wujudi? Maksudna bangsa wujudi atawa sifat anu aya teh kieu, lamun sakira-kira hiji jalma dibuka hijab maka eta jalma bakal ningali kana eta sifat kudrot anu napakan kana sakabeh barang anu mungkin. Boh ngayakeun atawa ngeuweuhkeunana. Jadi kesimpulanna mah Allah Ta'ala teh kawasa mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang anu mungkin. Kulantaran sifat kudrot eta napakan kana barang anu mungkin, boh kana ngayakeunana atawa kana ngeuweuhkeunana, maka eta sifat kudrot ta'aluk kana barang anu makdum. Atuh kulantaran sifat kudrot ta'aluk kana barang makdum, maka ngayakeun kudrot kana eta barang makdum. Seperti ta'alukna sifat kudrot ka urang sadayana. Seperti ta'alukna sifat kudrot ka urang sadayana samemeh ayana urang. Ka anu dimaksud ku lapad patujidu, aya kan tadi patujidunya. Anu dimaksud ku lapad patujidu teh takwilna kieu, ae yujiduhullahu ta'ala biha. Tegasna ngayakeun Allah kana barang anu mungkin kalawan sabab kudrot anjeunna. Asifatu sabi'atul wajibah lahu ta'ala al-qudrat. Hada ari ieu sifat syuru'un eta tumandang fi sifatil ma'ani dina mertelakeun pirang-pirang sifat ma'ani. Wahia sareng ari itu sifat tanqasimu eta narima kabagi ieu sifat ila arbaati aksamin kana opat pirang-pirang bagian. Kismun tegas sabagian ya ta'allaku narima cumantel ya kismun ta'aluk cumantel bil mumkinati kana pirang-pirang anu mungkin pakot tungkul. Wa huwa jeung ari ieu ya ta'allaku bil mumkinat al kudratu eta sifat kudrat wal iradatu jeung sifat iradat. Wa kismun jeung ari sabagian ya ta'allaku eta ta'aluk ya kismun bi jami'il wajibati kana sakabeh pirang-pirang anu wajib, wal jaijati jeung pirang-pirang anu wenang, wal mustahilati jeung pirang-pirang anu mustahil. Wa huwa jeung ari kismun al ilmu eta sifat ilmu, wal kalamu jeung sifat kalam. Wa kismun jeung ari sabagian deui ya ta'allaku eta ta'aluk ya kismun bi jami'il maujudati kana sakabeh pirang-pirang maujud. Wa huwa jeung ari kismun as-sam'u eta sifat sama wal basar. Wa kismun jeung ari sabagian deui la ya ta'allaku eta henteu cumantel ieu kismun bisyai'in kana hiji perkara. Wa huwa jeung ari kismun al hayatu eta sifat hayat. Wa inna ma qaddama jeung pastina ngaheulakeun musannif ha kana itu sifat alal ma'nawiyati manderikeun sifat ma'nawiyah.
li'annaha karna saestuna itu sifat kal asli eta seperti asal laha pikeun itu maknawiyah. Jaran kadua qauluhu tu'assiru hadza eta riya kaul isyaratun eta ngisarahan ila ta'alluqiha kana ta'alluqna sifat kudrat at-tanjijiyah anu bangsa tanjiji al hadisi anu anyar kama seperti perkara sayunabbahu anu bakal ngelingan musonib alai kana emak wa isnadu tasir jeung ari nyarandekeun tasir ilaya kana kudrat majajun eta majaj kama seperti perkara sayatin bakal datang ya emak wal qarinatu jeung ari qarinahna istihalatus tinadihi eta mustahil nyarandekeun taksir laha kana itu kudrat alal haqiqati secara hakikat li'annahu karna saestuna taksir layakun eta teu bukti itu taksir illa bi kudratin kajaba kalawan kudrat paya jamu maka tetap atawa misti alai kana itu isnad naon qiyamul kudrati ngadegna kudrat bil kudrati dina kudrat wa huwa jeung ari qiyam batilun eta anu batal wa huwa jeung ari qiyamul kudrah batilun eta anu batal lima karena perkara fihi anu eta tetep dina itu qiyamul kudrah min qiyamil makna tina nyicingkeun makna bil makna kalawan makna deui. Qauluhu fil mungkin al muradu ari nu dimaksud bihi ku itu qauluhu maeta perkara istawa anu saru anu narima sarua ilahi kana ma naon kulun saban-saban sahiji minal wujudi tina aya wal adami jeung eueuh bi ayakuna ku sapertian bukti itu kulun ghairu wajibin eta lain wajib wa ghairu mumtaniin jeung lain anu narima kacegah wa kharaja jeung kaluar bidzalika kalawan itu mungkin naon al wajibu barang anu wajib wal mustahilu jeung barang anu mustahil wajib ayana mustahil ayana fala tata'alaku maka henteu ta'aluk ieu kudrat bihima kana itu wajib wal mustahil kama sayati insyaallah al wujudu awil adam teraskeun anya teu penting-penting teh indah dari ka mana tadi teh wa tata'alaku jeung ta'aluk itu kudrat bil maujudi kana barang anu aya patudimu tuluy ngeuweuhkeun itu kudrat hu kana itu maujud kata'alukiha saperti ta'alukna itu kudrat bil jismi kana jisim alladzi anu arada anu ngerasakeun sa Allahu Gusti Allah idamahu kana ngeuweuhkeun itu jisim payasiru maka jadi itu jisim biha kalawan kudrat makduman eta anu eueuh ae la syai'a tegasna teu aya naon-naon eta tetep wa hadza jeung ari ieu ta'aluk wa hadza jeung ari ieu ta'aluk at-ta'alluq ku eta ta'aluk tanjijiu anu bangsa tanjiji bi makna annaha kalawan makna saestuna kudrat ta'allaqat eta ta'aluk ieu kudrat bil fi'li kalawan pagaweanana wa ta'alluqu jeung ari ta'alluq at-tanjijiu anu bangsa tanjiji hadisun eta anu anyar
kitu deui eta sifat kudrat teh ta'alluq kana barang anu maujud. Pan tadi ta'alluq kana barang makdumnya. Ya sifat kudrat ya ta'alluq kana barang maujud. Kulantaran ta'alluq kana barang anu maujud, maka Allah ngeuweuhkeun kana eta barang anu maujud kalawan sabab sifat kudrat anjeunna. Contoh kataan lukiha bil jismil ladzi aradallah i'damahu. Saperti ta'alluqna sifat kudrat kana jisim anu ngersakeun Allah kana ngeuweuhkeunana eta jisim. Kulantaran Allah ngersakeun kana ngeuweuhkeunana eta jisim, maka pasti eta jisim teh jadi eueuh. Tah ieu ta'alluqna sifat kudrat boh kana ngeuweuhkeunana barang mungkin atawa ngayakeunana barang mungkin, eta teh dingaranan ta'alluq tanjiji. Dingaranan naon cenah? Ta'alluq tanjiji. Naon ta'alluq tanjiji teh? Ta'alluq pelaksanaan, eksekusi. Anu mana ayana ta'alluq tanjiji mah eta teh di hukuman hadisun anyar. Nok tingali sarahna. Qalu wa hada ta'alluq ilmu ismul isyarati ari isim isyarah aidun eta anu balik li ta'alluqi kana lapad ta'alluq al mafhumi anu dipaham min qouli tina dawuhan musannif tegasna lapad fatata'allaqu bil ma'dum ila akhirih ma qoulihi tegasna lapad wa tata'allaqu bil mawjud. Qalu bi makna aya bi makna annaha tegasna henteu kalawan makna saestuna kudrat salihatun eta anu pantes eta anu alus pakot wungkul. Lulus pantes alus sarua wae salihah. Qaluhu hadisin taqaddama geus ti heula naon anal hadisa saestuna anu anyar yutlaku eta dimutlakeun ieu hadis hakikatan dina hakikatna alal maujudi kana anu aya ba'da adamin dina sabada eueuh. Wa hadza jeung ari ieu maujud huna di dieu li anna tahqiqa kana saestuna kawal tahqiq anna ta'alluqa eta saestuna ta'alluq amrun eta perkara i'tibariun nu bangsarekenan kama mara. Walaha jeung eta tetepikeun itu kudrat ta'alluqun ari ta'alluq suluhiyun anu bangsa suluhi pantes suluhi teh qadimun anu qadim heubeul. Wa huwa sareng ari itu suluhiyun qadimun salahiyatuha eta pantesna itu kudrat eta pantesna itu kudrat fil awali dina zaman ajalina fil ajali dina zaman ajalina lil ijadi kana ngayakeun Fahia maka ari itu kudrat sholihatun eta anu pantes fil ajali dina bangsa ajali li anna tu jada karna saestuna ngayakeun itu kudrat karna yen ngayakeun itu kudrat jaedan kajaed tawilan kana jangkung au qasiron atawa kana pendek
aridon atawa kana lebar wasalihatan jeung pantas itu kudrot li'itoihi karena merekna itu jaid al ilma kana ilmu kanyaho wa ta'alluquha jeung ari ta'alluqna itu kudrot atan jiji anu bangsatan jiji tuh muhtasun eta ditangtukeun bil hali kalawan tingkah allati anu alaihi anu eta tetep kaina itu alladzi jaidun ari jaid. Nomor kadua sifat kudrote sok ta'aluk kalawan ta'aluk suluhi qadim. Tadi kan suluhi hadis tanjiji hadis tadi. Lainna kadua sifat kudrote sok ta'aluk kalawan ta'aluk suluhi qadim. Naon ari ngaran ta'aluk suluhi qadim? Ai ngaran suluhi qadim teh kapan tesanana sifat kudrot ti ajali kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin pikeun di zaman imkanna. Sekali deui suluhi qadim teh kapan tesanana sifat kudrot ti ajali kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin pikeun di zaman imkana. Naon zaman imkan teh? Zaman imkan teh zaman salianti ajali seperti ieu dunia. Kulantaran sifat kudrot diajalina pantes kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang anu mungkin pikeun di zaman imkana, maka eta sifat kudrot pantes diajali kana ngayakeun jaid boh jangkungna atawa pendekna atawa gedena leutikna DLL dan lain-lain. Jeung pantes eta sifat kudrot kana mere ilmu kasih jaid. Jadi pantes si jaid dek dibere ilmu oge. Jadi kesimpulan mah kumaha? Allah Ta'ala teh diajalina mampu kana molah perkara mungkin pikeun di zaman imkana boh kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeunana anu sok dingaranan ieu ta'aluk teh ku suluhi anu naon deh di ngaranan ieu ta'aluk suluhi qadim teh ku ngaran naon? Kali deui ieu ta'aluk suluhi qadim teh sok di ngaranan ku naon? Sing artia lamun tanjiji lamun suluhi qadim sok di ngaranan ku bil kuwah tapi lamun tanjiji hadis kesok dingaranan ku bil fi'li. Ari ngaran bil kuwah teh ma min sya'nihi ayyakuna
wa huwa ghairu kainin. Deui ma min sya'nihi ayyakuna wa huwa ghairu kainin. Maksudna kumaha? Allah teh diajalina mampu kana molah barang mungkin boh kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeunana pikeun di zaman imkana. Mampu bil kuah. Jadi encan prak zaman imkan sebelum prak memeh prak. Contoh lamun di urang kieu ce jadi naon deui ngaranna teh encan prak tapi geus naon geus mampu. Contoh siga kieu lah ngaran bil kuah teh. Contoh apal ceedoh. Apal ceedoh teh geus api-api apal atuh da mah hese ieu ngan ceedoh. Apal ceedoh teh apal geulis teh geulis da awewe moal aya awewe nu kasep. Ceedoh teh jam 4 engke erek nyieun bala-bala. Jam sabaraha rek nyieun bala-bala? Jam 4 jang dagangkeuneun menjelang buka puasa. Nu sok padahal eta ceedoh ti ayeuna jam 2 oge mampu kana nyieun eta naon? Kana nyieun eta bala-bala ngan encan prak tah nu kitu ngaranna bil kuah gitu. Ngan gitu. Matak engke tan jiji hadis anu tadi disebut bil fi'li eta mah prakna. Prakna lamun tadi ceedoh jam 4, prak eksekusi jam 4. Padahal ayeuna ke jam 2 mampu eta ceedoh teh kana nyieun naon? Bala-bala teh eta mah bil kuah acan prak. Padahal naon? Mampu gitu. Contoh hiji deui sapertikeun umpamana awewe biasana awewe datang umpamana tukang kapute umpamana Sayyidina Ucup umpamana tukang kaput eta teh Taylor eta teh ting tai kucing nya tukang kaput teh ngaranna Taylorin sok aya geuningan penjahat Udin geuninganna penjahit umpamana si Ucup teh sok ngaput ngan ngaputna teh umpamana sok diamregeun disakalikeun dina bulan Ramadan umpamana da lolobana pesanan teh jang lebaran umpamana. Padahal eta si Ucup ti bulan Rajab keneh oge geus mampu kana naon? Kana ngaput teh gitu. Tapi ku si Ucup dieksekusinya dina bulan naon? Dina bulan Ramadan. Tah prakna ngaput dina bulan Ramadan ngaranna tan jiji hadis. Ari si Ucup mampu ngaput di bulan Rajab keneh oge eta mah ngaranna naon? Suluhi qadim nu sok dingaranan bil kuah gitu. Paham teu? Katilu teh hanap qalu muhtasun bil hal. Bihilapi ta'aluki tegasna kalawan sulaya ta'aluk as-suluhi nu bangsa suluhi. Fa innahu maka saestuna ya ta'aluku suluhi la yahtasu eta henteu nerima tangtu ya ta'aluku suluhi bihi kana itu hal. Idil kudratu karena ari kudrat kama seperti perkara hiya anu ari itu kudrat sholihatun eta anu pantas li'ita'i jaidin karena mere kajaid al ilma kana ilmu
sholihatun eta anu pantes li itaihi kana merekna jaed al jahla kana bodoh. Jadi lamun pantes mere pinter berarti pantes oge mere bodoh. Wakama jeung saperti kawakamaya jeung saperti yen ari itu kudrat sholihatun eta anu pantes li jahlihi kana ngajadikeun itu jaed tawilan kana anu jangkung. Sholihatun eta pantes deui li jahlihi kana ngajadikeun jaed qasiron kana anu pendek. Wah kaga jeung nya kitu deui itu wahakada jeung nya kitu deui itu sholihatun. Aya di logat diheulakeun aya penerangan geus aya penerangan acan. Sakedik deui eta nerangkeunana memeh logat palah. Wa ta'alluqu hatan jiji muhtasun bil hali alladzi alaihi jaid. Entos kan eta logatna mah. Kieu mah maksudna. Ari ta'alluqna sifat kudrat anu bangsa ta'alluq tan jiji mah eta teh tangtu netepan tingkah anu ayana gitu. Jadi tertentu tangtu netepan kana tingkah. Contoh, ayana jaed netepan kana eta tingkah. Kaganggu ku si Rehana, balikan deui geura. Me nyambung, me kaharti. Ari ta'alluqna sifat kudrat anu bangsa ta'alluq tan jiji mah eta teh tangtu netepan tingkah anu ayana jaed netepan kana eta tingkah. Naon tingkah teh? Tingkah teh sifat anu tangtu. Seperti tangtu jangkungna jaed, teh eta teh tingkah jangkung teh gitu. Atawa tangtu bodona jaed, tangtu pinterna jaed. Tegasna mah netepan sifat-sifat si jaed anu tangtu ayana di alam dunia. Ta eta ngaranna tan jiji. Tulikeun. Palaha maka eta tetepikeun ieu kudrat ta'alluqani ari ta'alluq dua. Ta'alluqu suluhi qadimin. Da teh lain kitu teh. Ta'alluqun ari tegasna ta'alluqun tegasna ta'alluq suluhiyun nu bangsa suluhi qadimun anu qadim. Wa huwa jeung ari ieu suluhi qadim mah eta perkara maro anu geus kaliwat ieu mah. Wa ta'alluqu jeung ta'alluq tan jijiyun nu bangsa tan jiji hadisun anu anyar. Wa huwa jeung ari tan jiji hadis ta'alluquha eta ta'alluqna itu kudrat bil ma'dumi kana ma'dum kana anu eueuh. Patujidu tuluy ngayakeun Allah. Tuluy ngayakeun itu kudrat hu kana itu ma'dum. Wabil maujudi jeung kalawan barang anu maujud. Patudimu tuluy ngeuweuhkeun itu kudrat hu kana itu maujud. Wa hadza jeung ari ieu ta'alluquha bil ma'dum ani eta neja kuring ta'alluquha kana ta'alluqna itu kudrat bil maujudi kana barang anu maujud wabil ma'dumi jeung kalawan barang anu ma'dum anu eueuh. Ta'alluqun eta ta'alluq
Mang punten tadi dina ani ulah make eta nya. Khobar tina wahada ieu ta'alukun eta ta'aluk hakikiun nu bangsa hakiki. Tadi wahada jeung ari ieu ta'alukuha bil ma'dum ani neja kuring ta'alluqoha kana ta'alluqna kudrat bil maujud. Oh, barang. Wala palaha ta'alluqani, jadi sifat kudrat teh umpama secara ijmali, secara gemlenganana mah ngabogaan dua ta'alluq. Deui. Sifat kudrat umpama secara gemlenganana, secara ijmalina eta teh ngabogaan dua ta'alluq. Hiji ta'alluq suluhi qadim. Naon suluhi qadim teh? Kapan tesanana kudrat diajali kana ngayakeun atawa ngeuweuhkeun. Jadi kapan tesanana kudrat diajali kana ngayakeun atawa ngeuweuhkeun barang mungkin pikeun di zaman imkanna, atawa bahasa Arab nama pima la yajalu eta teh. Pima la yajalu. Dua, ta'alluq tanjiji hadis. Naon ta'alluq tanjiji hadis? Nyata ta'alluqna sifat kudrat kana barang ma'dum anu ngersakeun Allah kana ngawujudkeun eta ma'dum kalawan sabab kudrat anjeunna. Jeung ta'alluqna sifat kudrat kana barang maujud anu ngersakeun Allah kana ngeuweuhkeunana kana eta barang anu maujud kalawan sabab kudrat anjeunna. Ari deui kumaha? Ta'alluqna sifat kudrat kana barang maujud anu ngersakeun Allah kana ngeuweuhkeun nana kana eta barang anu maujud kalawan sabab kudrat anjeunna. Sing bolehna ratu tah ieu ta'alluqna sifat kudrat boh kana ma'dum atawa kana maujud eta teh dingaranan ta'alluq hakiki. Kali deui ta'alluqna sifat kudrat boh kana barang ma'dum atawa kana barang anu maujud eta teh dingaranan ta'alluq naon sabab pangna dingaranan ta'alluq hakiki? Sabab eta kudrat teh napakan kana barang mungkin boh kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeunana. Kali deui pangna dingaranan ta'alluq hakiki sabab eta kudrat teh napakan kana barang mungkin boh kana ngayakeun atawa kana ngeuweuhkeunana. Tegasna mah kumaha?
ayana ta'aluk hakeki mah eta teh ta'aluk naon? Ta'aluk hakeki mah eta teh ta'aluk bil fi'li. Jadi tanjiji mah eta teh ta'aluk bil fi'li. Naon bil fi'li teh? Pelaksanaan, eksekusi.